Lepas silang dosa kali beraya Bapak Rahmat Heron tokoh seni teteh di situ daun hadir. Bapak Haji situ uncal ayah, Bapak Topel situ uncal hadir. Abah Jali kesepuan Simkuring sarmungi ayah, Kang Nata sarmungi hadir. Di dalam tingkah ayah dekat kantun penembungan wilayah sedangkan Jaya Karpet oge ayah. Bapak Kosasi Bandar Kambing alias Bapak Janu ayah, Bapak Sigit di daun 2 ayah, Bapak Ridwan Muhyiddin DPRD Kabupaten Bogor hadir, Bapak Umar di situ daun ayah, kalian pangarsa Bapak Sulaiman anu ketelah Bapak Arab di situ uncalnya ayah. Darang ahyana di Darmaga Bogor hadir. Wah, dekat kantunnya oi. Dulur-dulur Simkuring itu di Jawa Barat di PSSWG Jawa Barat ini. Anu kalarasan ayeuna menuju Milangkara anu kadua anu dipimpin atawa dibina ku Bapak Tommy Suparman nya euy. Kasara kalarasan kedua di Bogor oge hadir di Paijongnya di PSSWG. Halain stasiun Boneka Bapak Adam Nasution, Bapak Hendra, Kang Bagol, kalayan segenap pencinta seni sudah sareng wayang golek nu aya di Jawa Barat luar biasa. Apresiasi uing mah kaparanehanana bade jeung arora kene. Kedah nama di Tangerang teh aya deui. Luar biasa nika cinta seni Sunda teh nya euy. Eta teh pejuang seni demi mempertahankan seni Sunda seni tradisi ulah nepi ka punah nya euy. Dengan adanya PSSWG maka yakin seni ieu bakal langgeng seni Sunda di Jawa Barat maupun di Banten ya. Itu ya euy. Ulah doakeun deui sing pada sarerehan kabeh ya. Alah. Sadajan barjeng tiris oge nya euy. Areuy we ah. Diberikan Oke.